pamirsa, kuring Mesia bade moaskeun informasi cuaca pingkan wilayah Kota Bandung dinten ieu. Dina sabaraha poe ka tukang, Kota Bandung ngalaman kaanyaan cuaca anu teu stabil. Ti isuk-isuk keneh, langit kacida mendungna sarta hujan rintik turun secara teu nentu. Sananjan kitu intensitas hujan sok robah-robah, mimiti gerimis nepi ka hujan sedeng. Ku sabab eta masyarakat dihimbau supaya tetap waspada nalika ngalakukeun kagiatan di luar imah. Badan Meteorologi, Klimatologi, jeung Geofisika atawa BMKG ngawartosan yen kaanyaan ieu dipangaruh ku tumuwuh awan-awan konvektif di wilayah Jawa Barat. Akibatna, cuaca di Bandung hese diprediksi serta tiasa robah secara dadakan. BMKG nentelengkeun yen kaanyaan sapertos kieu bakal lumangsung nepi ka sabaraha poe ka hareup, utamana dina isuk-isuk jeung sore. Hujan anu turun henteu nyababkeun banjir gede, tapi sabaraha titik jalan di Kota Bandung, sapertos di wilayah Bandung Wetan jeung Bandung Kidul, katempo aya genangan cai. Hal ieu ngajadikeun sabaraha ruas jalan-jalan licin. Ku kituna para pengendara utamana nu make motor dipentas supaya leuwih ati-ati sarta ngajaga jarak aman nalika nyetir. Salian ti eta, angin kenceng oge kadang karasa di sabaraha tempat. Warga anu cicing di wilayah nu rawan kana rubuhna tangkalan digetan supaya tetap waspada. Pamarentah kota oge parantos nyiapkeun tim kabersihan jeung penyelamatan pingkeun nanggapeun lamun aya kajadian anu disebabkan ku cuaca ekstrem. BMKG oge nyarankeun sangkan masyarakat sok mawa payung anatapi jas hujan nalika kagiatan, serta ulah nengan teduh di hadapeun tangkalan lamun hujan deras disertai angin. Kanggo pedagang atawa pagawe anu damel di luar rohangan disarankeun sangkan ngatur waktos gawe supaya tetap aman. Kitu warta cuaca pingkeun Kota Bandung dinten ieu. Mugia informasi ieu enten mangpaat kanggo sadayana dina ngarancangkeun kagiatan sapopoe. Hatur nuhun sareng tetap jaga keselamatan dina unggal kegiatan. Terima kasih.